Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tebang dangu di sarang pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu. Urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantu jajara carios. Si Oteh tuyul toloheor atanapi tuyul boloonnya. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira. Sausan aos dongeng anu basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia manco kana dongeng Mang di mana wae ayana. Mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin oge dilalancarkeun sagala rupinanya. Mangga mitra supados teu nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaterasna ieu carita. Mangga kaparayun sadayana prung Eta sora teh tajalian ti si Omod, budak lalaki anu masih keneh ngora. Bukna siga sapu injuk keras jeung jarocong hanteu kaurus. Beungeutna jajar pasar sanya nama ngan bae dasar budak baong kedua. Tara daek ngurus awak mitra. Jadi katempona teh mani kucal beungeutna oge mani hideung. Cakeuteuh we tadi balas ka poe. Ari gawe nama ukur ulin ka sawah jeung ka kebon. Lain digawe. Anu sanyana digawe kawas patani tapi ieu mah lamun hanteu ngurek nyangala jangkrik atawa kalang-kalan merobajing. Harita oge basa keur asruk-asrukan di sisi leuweung meneangan bajing. Si Omon teh beut kabengbat ku seungit nangka asak. Basa di deukeutan teh kabeneran gepluk we nangka teh ragrag. Atuh mani bungaeun gancang diboro. Di teang ret kasabudeureun eta patempatan. Karasa harita teh bulu punukna teh pani pating puringkak. Basa nempo anu ngagoler gebeg. Eta si Omon teh mani ngagebeg reuwas. Sabab breh katempo budak dugul jaba bulikir ukur dicawat we wungkul. Jelas eta teh cenah lain jelema. Najan si Omon teh memang geus biasa nempo curig. Lantaran panon batina teh seukeut bawa ti lahir mun ceuk ayeuna mah budak indigo mitra. Alah, sugan teh nangka wungkul nu ngagoler teh geuning aya curig atuh. Keke bahna bangsa naon ieu teh? Kawas budak geuning. Ceuk si Omod ngadeuketan, henteu sieun manehna mah da puguh geus tuman ningali curig jeung deui kapan geus sering. Eta si Omon teh sok rajin ngobrol jeung makhluk halus atawa bangsa lelembut teh. Saha maneh teh euy? Kunaon kalah kagogoleran di dinya sia? Ampun pamalaikat. Ngaran uing teh Oteh. Rumasa uing teh tukang ceceremad, tukang maok, da puguh geus kabiasaan atuh ari bangsa uing mah bangsa tuyul. Tapi ulah disiksa pamalaikat ulah. Basa ngadenge kitu si Omon mah ukur seuri we. Bari sajeroning hatena teh maneh teh ngagerentos. Alah, bawa uing teh manggihan jurig edan atuh. Uyul meureun tuyul gelo. Bet nyangka uing malaikat sagala rupa. Kitu mitra ceuk gerentos hate si Omon teh teu lilapok cacarita deui. Jadi ngaran sia teh Otehnya bangsa tuyul kitu. Mohon pamalaikat, abdi teh bangsa tuyul. Nya uing teh tuyul. Tapi tuyul goreng nasib ieu mah teu kawas anu sejen. Uing mah diusir ti nagara oge, dugi kamaehan maneh oge. Tah kitu pamalaikat. Nyeh, eta si Omon teh seurih. Ulang maneh teh ulang mikir. Bener ieu tuyul teh edan meureun gelo. Keun hayang nyaho rek pura-pura wae jadi malaikat. Sakumaha ceuk manehanana, sakumaha ceuk panyangkana. Pok atuh si Omon teh kadenge carita deui ka eta sio teh. Jadi kitunya bener kaula teh malaikat nu bakal nyiksa maneh sia lantaran pagawean maneh anu jahat. Sabab bangsa tuyul mah tukang cecermat, tukang maok sia bakal disiksa. Ampun pamalaikat, ulah atuh sing karunya ka uing
keur mah uing teh disatru diusir teh nyeri kudu jadi raja piraku ayeuna uing bakal nampak siksaan kapan salila hirup oge alah kata langsara uing teh nya rumasa uing teh bangsa tuyul anu sok cacaremet anu sok maok tapi kapan aya nu nitah nyaeta manusia jeung deui uing mah peryogi ka uninga ku pamalaikat uing teh tuyul anu teu kapake anu geus sering dipulangkeun ku manusia oge tah kitu lantaran enya cenah uing teh bodoh hanteu pinter mau kawas anu sejen jadi sia teh tuyul boloon atuh tetep najan kitu ge maneh teh bakal disiksa atuh bakal disiksa sia ulah pamalaikat ulah aduh ampun sekali deui ulah bade disiksa teu bisa tuh eta sirah anu dugu teh bakal digulino terus diseuredan ku engang eta ceuli bakal diasupan gaang atuh pon kitu dileungeun bakal dikencet ku batu gede atuh puguh we atuh si Oteh teh beuki soakeun beuki sieun hayang dipikarunya ku eta si Omod anu panyangka si Oteh mah teh si Omod teh malaikat anu bakal nakon anu bakal nyiksa atuh si Oteh teh katempo mani soakeun awakna mani ngadeg-deg dirila katempo kawas anu acong-acongan we nyembah ampun pamalaikat panuhun we ulah dugikeun ka abi teh disiksa sing karunya ka uing ampun jadi maneh teh hayang dipikarunya hayang dibere ampun meureunnya mohon laras pisan sing karunya pasihan ampun we jisim abdi teh nyuhun jisim uing bae lamun kitu mah maneh moal disiksa asal aya syaratna tuh aya syaratna punten nah naon kitu syaratna teh mangga we geura uningakeun ka jisim uing ulah bade didingding kelir sindang sareng siloka ari syaratna mah nyata maneh teh kudu panglawakeun itu nangka nu ngagoler atuh kudu dipanggul dibawa ka imah dewek atuh nya ka imah kaula atuh kumaha sanggup janten kedah ngabantun itu nangka mangga nyakeun ku abdi urang ku uing susumuhun ku uing bakal dipanggul dipangjanakeun syukur ari kitu mah ai daek mah eta kakara syarat anu kahiji jeung di syarat anu kadua maneh teh kudu nurut kana parentah dewek parentah kaula atuh maksudna kumaha kitu janten naon wae anu diparentahkeun ku sarira gamparan kedah diturutkeun ku jisim uing atuh maneh teh kudu ngabdi ka kaula atuh mangga pamalaikat sumuhun abdi janji bakal ngabdi bakal satia nurut kana parentah pamalaikat dupi jenengan teh saha pamalaikat teh Omod atuh Omod kaula teh malaikat Omod atuh malaikat anu tukang nakon ka makhluk halus ka bangsa lalamut nya susumuhun pamalaikat Omod mangga lah abdi bakal ngabdi bakal satia ka salira pamalaikat Omod nu penting mah abdi teh ulah dugi ka disiksa sok mau diasupkeun ka neraka moal atuh moal diasupkeun ka neraka satungtung maneh teh ngabdi satia ka dewek ka kaula atuh pasti bakal disalametkeun dijauhkeun tina neraka atuh nya nuhun we ari kitu mah mangga lah eta nangka ku jisim uing bakal dicanak tuh geura gubug euy geura panggul ku maneh atuh Oteh bawa ka gogobrog dewek ke gobrog kaula atuh dasar si Oteh tuyul balaguk teh nyaho ka malaikat acan disangkana teh nyaho aya malaikat Omod si Oteh teh gura giru manehna teh manggul eta nangka asak najan nangka teh leuwih gede batan awakna tapi maksakeun maneh we penting mah cenah ulah nepikeun ka disiksa rek nurutkeun kana pamenta eta si Omod jarik jeug si Oteh teh jajarik jeugan kangaranan mawa nangka nu kecida gedena
tika imbang awak jeung tanagana. Tapi si Ote teh maksakeun maneh nuturkeun si Omod nu katempo heheotan we kaas anu bungaheunna sabab bebeunangan nyata nangka asak panimu. Jeung deui aya nu ngajajabkeun nyata tuyul edan, tuyul gelo, tuyul bodoh anu beunang di bobodoh. Kunaon si leumpang teh maneh jajari jegan kitu sapeda ge manggul nangka sasiki atuh. Mangga alah mohon moalkeun hiat nah di mana kitu? Mohon padumukan pamalaikat Omod teh. Lebih keneh ti dieu lumayan masih keneh jauh euy. Hayu gancang tuturkeun ulah rarampeolan kitu sia. Si Ote maksakeun dieu we manehna teh mamanggul eta nangka asak. Teu kacaturkeun di jalanna duana teh geus kaliwat di sisi leuweung. Jog anjog ka sisi lemur, ngaliwatan kebon-kebon, kebenaran di eta kebon teh aya patahni anu keur ngarobrol we jeung pada baturna bari barang gawe. Basa ningali ka jalan, katingali aya si Omod anu keur leumpang ngagandeang, bari satukangeuna teh aya nangka anu ngalayang. Alah tingali akang, tingali itu tuh si Omod, jeung aneh itu nangka tuh tingali tuh. Naya nangka hiber akang nangka hiber. Balik sia teh. Pira ku aya nangka hiber sagarupa. Ih, anya tingali itu tingali ku akang. Abi mah henteu bohong. Gua nangka jurig ieu nangka jurig. Cek Bimin harita teh keukeuh nempo nangka anu ngalayang satukangeun si Omod. Mang Uja jadi penasaran ret ditingali di sidik-sidik breh katempo aya nangka maneh ngageuleuyeung we kawas anu hiber ngalayang. Puguh we atuh Mang Uja ge maneh reuwaseun panonna molotot. Nya aya nangka hiber. Nah nangka teh hiber sakarupa. Alah jurig buah nya nangka jurig. Nya bener nangka jurig ieu mah. Alah ayo gancangan balik. Tapi nah itu kalau nangka teh ngudag-ngudag si Omod. Kateuing. Dasar si Omod budak laweun budak baong meureunnan. Keun lah asa ulah ngaganggu ka urang we. Ayo gancangan min. Urang tinggalkeun kebon bahaya ya bahaya. Mang Uja maneh ti buburanjat ngejat. Puguh we atuh Bimin ge maneh teh langsung ngagahajelang nuturkeun ngan edas. Sukuna teh ti karejet ai kedabru atuh labuh. Tungguan bapana tungguan. Bet labuh sagarupa atuh kawas budak. Ayo gancangan ayo gancangan tinggal di tempat. Sok cengkat. Atuh Bimin teh maksakeun we gura-giru cengkat geus kitu mah baretak we nuturkeun salakina. Mang Pret ninggalkeun kebon. Si Omod anu keur jongjon leumpang barang ningali anu pating bertak paneh teh kagetna ceuk naon cenah. Mang Uja jeung Bimin teh kawas anu boga kasieun. Nah kunaon eta Mang Uja jeung Bimin kawas anu boga kasieun kawas anu diudag anjing edan atuh. Nah aya naon kitu pamalaikat? Itu aya nu lalumpatan sieun ku kaula atuh sieun ditewak. Sieun diasupkeun ka neraka atuh. Lumpatan sarieunun nya alah itu mani ampul-ampulan kitu lumpatna. Keudeuh teuing eta tuh. Eta mah kawas awewe ti bangsa manusia geuning pamalaikat. Tingali eta bujurna nepikeun ka ampul-ampulan. Salakina meleteng kitu lumpatna. Bari ninggalkeun. Cek si Ote teh bari ngeuseureikeun anu lalumpatan. Si Omod teh henteu sadar lamun Bimin jeung Mang Uja teh sarieun ku nangka nu bisa hiber atawa ngalayang sorangan. Atuh neruskeun deui lampahna leumpang ninggalkeun eta kebon. Basa geus tepi ka jalan piremburan diparengkeun eta si Omod teh pangirih jeung urang lemur. Maneh geuning Omod. Tas di mana? Tas di sisi leuweung atuh tas moro bajing tapi henteu meunang atuh. Maneh mah gawe teh ngan ulin jeung ulin. Karunya atuh ka si emak kudu daek barang gawe. Apa budak laki mah kudu kalah gawena. Kudu bisa ka kebon jeung ka sawah lain ngan ngablu wae teh pararuguh. Ceuk bahajuneun kawas anu mepelingan. Tapi anu di pepatahanna mah eta si Omod teh kalah ka nyengir we mitra. Hoream bah lain teh hayang barang gawe teh. Tapi acan meuleuh encan hayang atuh.
Ulah kitu jang kudu dibiasakeun koe sikap bawang geus dewasa. Mengpeung keneh ora keneh kudu daek aya gawena ulah kedua. Kumaha lamun ujang teh geus kolot tapi kedua kabahan meureun eta teh goreng kasebutna. Keur naon barang gawe oge tapi moal matak beunghar atuh bah. Kawan jelema teh kudu usaha yang kudu aya kabisa pikeun nyukupan pangabutuh hirup. Toko mau ujang teh maju ka dewasa tang tu bakal boga pamajikan jadi kudu daek digarang gawe yeuh. Si Ote anu ngadengekeun kana caritaan eta jelema manehna teh mikir cenah aya malaikat di babatahan kusaha eta teh aboa meureun sasama malaikat tapi cenah beut nitah barang gawe sagala rupa. Nah saha ieu teh boanya baturna malaikat omod tapi bet mamatahan sagala rupa. Nitah barang gawe sagala rupa kudu aya kadaek. Nah raraneh teuing aing mah. Tapi dek nanyakeun bisi dicarekan derek kang bakal uing tang tu uing teh bakal disiksa bakal diasupkeun ka neraka. Keun we lalajo ai uing mah teh nyaho naon enggeus bah ulah caramah bae pepeurieun di imah si imah teh mani ngabambelam wae caramah matak rawing kana ceuli atuh. Hari maneh di babatahan ku kolot teh kalah kaki itu nyanggeus atuh. Apa kerek balik gitu ay nah naon teh nah ya naon gitu salah tinggalin abah teh dah tak tukangan mana aya nangka bisa hibar. Bah Junaid suakeun langsung ngapecire lumpat cakalumpat lambet saw asa teu kaharti aya nangka bisa ngalahyang sorangan nutur-nutur si Omod. Eueuh kalah kalumpat Bah Junaid teh meureunan heraneun ningali nangka nya bener kaharti ayeuna mah. Kapikir ayeuna mah boa-boa cenah Bi Emin jeung Mang Ujang ningalieun nangka anu bisa hibara sorangan sarua kawas Bah Junaid anu soakeun jeung sieun. Atuh eta si Omod teh nangtukeun sikapna eta nangka teh kudu dipanggul we ku manehanana. Lantaran lamun terus-terusan dipanggul ku si Ote tang tuwe bakal bacal manusia dieuneun. Kadiekeun eta nangkana ulah dipapanggul ku maneh atuh. Gade dibantun nyalira ku pamalaikat Omod. Atuh kadiekeun sabtereh nepi ka padumukan kaula atuh. Nyamangga atuh ye ari bade dibantun ku nyalira mah. Ote teh bunga nu lain dikeuna sabab cenah eta nangka teh bakal dibawa ku si Omod. Geus kitu mah nangka teh dipanggul we ke si Omod, si Ote mangingis diri we nuturkeun nutur teu kacaturkeun di jalan. Si Omod teh geus tepi we ka imahna. Sup ka pakarangan imah breh kasampak indungna nyaeta Bimae teh keur ngadagoan. Nah tas di mana atuh maneh teh Omod? Oyaki wari kakara balik. Mak kapan tas moro bajing tapi menang nangka ye nangka asak atuh mak lumayan ye lumani sengit nangka teh nangka nusaha kahade bisi menang maok lain atuh mah lain menang maok ieu mah menang mulung kapan di sisi leuweung atuh nu bogana eta tangka nangkana oge atuh hade ulah ngabohongan ka emak kangaranan maok teh teh kapan teh dimenangkeun. Nah hari emak teu percanten atuh. Laras mah ieu nangka teh kenging mulung ti leuweung atuh sanes di kebon atuh mah. Awas lamun bohong maneh teh Omod. Syukur atuh ari menang mulung mah. Ari emak mah manta kieu oge. Asa cangcaya ka maneh. Kapan urang mah teu boga kebon. Nyai lain nu batur mah mah ieu mah kenging mulung atuh sanes kenging maok atuh leres mah leres. Jigra teuneun lumayan. Nangka teh atuh dibawa we ka jero ku eta si Omod. Sedengkeun ari si Ote teh ngajajanteng we merhatikeun keur si Ote teh beuki bingung. Nah cenah eta malaikat Omod teh boga indung sagala rupa kawas-kawas bangsa manusia bae.
Ah, nah apa malaikat teh boga indung? Nya kitu malaikat boga indung bapak. Nya bisa jadi ketang. Jika nama eta teh indung napa malaikat omod. Gitu cenah cek si Oteh dasar tuyul boloon. Sedengkeun ari Bimae mana teh bari ngaragapan punuk we sakarasa pating puring kak bulu punuk. Ay kunaon bulu punuk aing teh mani pating puring kaki ye. Kapan acan sareupna ieu teh? Cek Bimae bari sup ka jero imah. Kasambak si Omod oge. Jo ditepas tuluy kaluar. Nah rek ka mana deui maneh teh Omod? Henteu mah henteu. Henteu moal ka mana-mana atuh. Ieu mah hareudang hayang di luar heula hayang ngangin atuh mah. Nya kade. Bisi kaburu sareupna ulah ngaya di luar, ulah ngangin di luar. Bisi aya sande kala. Moal atuh moal. Si Omod teh ngoloyong keluar nyampeurkeun ka si Oteh anu keur ngajanteng we bari ari perhatikeun. Ayeuna maneh aya di padumukan kaula atuh. Maneh wayahna ulah cicing di dieu. Tuh, aya tangka jamu. Cicing we di ditu atuh. Memohon mangga Pak Malaikat. Yos we abi mah cicing dina tangka jamu. Sabada marnahkeun si Oteh. Dicicingkeun we dina tangka jamu. Si Omod ngoloyong di asup ke jero imah. Puguh we atuh pikeun Bimae teh kageteun kapan cenah rek ngangin. Tapi geus asup deui ka imah. Nah, geus deui ngangin teh maneh teh. Tiris mah. Tiris mending di jero atuh. Juk-juk ka itu mandi heula ulah tiris-tiris. Nya kapan maneh teh tas ti leuweung. Kudu babersih heula ieu. Korea mah atuh tiris-tiris. Keun bae isuk deui mandi mah atuh. Nah maneh teh aya ku jorok-jorok teuing Omod. Juk-juk ka itu mandi heula. Da moal jagreg atuh mandi oge. Moal matak jagreg ku cai. Nya atuh mah moal matak jagreg ku cai tapi pokona mah tiris atuh teu kuat. Uing mama. Mal si Omod kalah ka koloyong we ka pawon. Puluh trak mana teh moakeun tetenong. Ningali dengan sangu ret kana boboko tetela masih kene aya sanguan. Abak we dahar katempo mani nikmat naker. Sedengkeun ari Bimae mah perhatikeun we mana teh bari kugodeg kana kalakuan si Omod. Nah budak teh aya ku jorok-jorok teuing. Dititah mandi kalah ka dahar. Dasar geus kabiasaan. Inggis we kabawa nepikeun ka kolot. Tada teuing meureunnan. Ki pamajikan teh pakataakeun ningali kalakuan si Omod anu kitu keur majalma sangsara. Boga kalakuan kitu jeung kedul. Kumaha aing mah teu kabayang. Aya kitu awewe nu daekeun ka si Omod. Melang ningali kitu mah. Nya karunya ka hareupna. Tapi dalah di kumaha budak teh geuning badagong. Teu nurut kanu jadi kolot. Bimae ngarahu we sajeroning hatena. Sedengkeun anu diperhatikeun mah si Omod mah hare-hare we manehna mah. Mani ngeduk deui atuh sangu teh nepikeun ka 2 piring mitra. Geus beres dahar. Si Omod teh kalah ngagoledag we ditepas kerek kerek mani nyegrek. Bimae ukur gogodeg di we. Bari jeung hatena mah teu panuju kana pagawean kalakuan si Omod teh. Tapi dalah di kumaha da aya digeurah-geurah oge hanteu metu. Atuh diantep we najan sare. Rek maju ka wayah sareupna oge. Keun cenang kege da sok kudang deui. Dengkeun ari si Oteh mana teh cineten we cicingna luhurun tangkal jamu. Nunggu ganti wanci robah mangsa. Wanci beurang kaganti ku wanci peuting. Mitra. Waktos na geuning barantos teu nyekapan. Sageula urang tunda jajara carita. Si Oteh tuyul teloheor. Urang teraskeun dina seri anu salajengna tumang nuhunkeun tina sadaya perhatosanana. Saheulanan embang undur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.